endog tuma endogan berat ka gorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog da tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kabelah kenca neraka bae. Ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnya teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus solihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabillah su'an sagede endog kitu tuma endogan berat kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog da tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kabelah kenca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, kitu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah saeutik asa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan asa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha ku ari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajakeun aing. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal aing. Mana ya ini? Iya ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji.
lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana. Iya, untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng ka mana? Ieu. Nah. Wa bainahuma hijab. Antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri kira sia bobolokot ku seuli ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Dosa kambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui dosa kambangan mah geus. Nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus we ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala nyieun hahalang wahara ieu Gusti Allah make nyieun hahalang sagala maksudna sanajan teu nyieun hahalang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan jelema keur kanyerian eueuh ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kukumahakeun ka sorga bae. Cek kali sorga, woi, ka sorga mah usah taranjang pun masa taranjang kajon. Taranjang los cenah. Aing mah panas ya di neraka. Tetep Allah nyieun batas. Wa bainahuma antara sorga jeung neraka. Antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang. Ya Allah. Gusti Rasul aya eta halanganan huwa surul a'rab tembok. Wah asana nu ngabangunna urang suka bumi wasare. Urang suka bumi ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul a'raf ngarana a'raf eta teh ieu sorga belah dia ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahalang ngarana tembok a'raf. Wow kamari ieu mah tembok Berlin kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin tembok Jerman tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga kin bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun. Komo di neraka kadeuleu mah anak urang mejeuna neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di duniana ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah ja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak
Ya sebenarnya mah hate mah nyantel kene. Brak aya di neraka harnegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah. Ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai, haju neuleuh ka sorga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Neuleuh nya nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Okos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakege. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau. Sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok. Itu tambah lain rokok, udah sarua bae lah haseup-haseup kene. Teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf. Benteng A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetepka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf. Nyana bisa deuleuh ka surga, bisa deuleuh ka neraka. Tapi ka surga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh. Neuleuh ka ditu, waduh ahli surga keur balake cerahkan. Neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah karim. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai lapar kiai.
datang ke maghrib bahaya Kiai geus saayana Kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka maghrib elos emang sakunaon datang ka maghrib lah nu di imah galak tuh aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun da kholal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi waman kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kholal nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeunlah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditenden di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeunlah nyana di sulul A'raf benteng A'raf masyaallah geus fa iza nazaru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di A'raf daripada ka neraka masalah lah di A'raf ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab geus kieu. Ya kasalahan nong torogan Pak. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kali itu. Ngridit mah henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae tah bagus gitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu pan nu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia. Dia tuh kajeun teuy. Di akhirat jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ge ka surga jatuh Allah saya boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan aduh mau ninggal Gusti deuk di kasorgakeun ngan di kanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah
ayeuna leuh bae ka sorga pannyana menikmati henteu ngan neuleuh doang gitu. Neleukeun ulin, neleukeun anu lulumpatan, neleukeun anu nginum nu dahar, nyana tinggal kerot bae. Pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko, aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikna sial jasa tah. Nyana bahas terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas etik. Tah. Keur letik kos itu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah panteu ieu mah. Neuleuh ka sorga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik kan nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah, Pak. Ditangkep gurintil. Kadeulekan ku diadopsi jasa teh budak. Waduh. Romi. Pan lecet di sorga mah kanjeng kuku mah henteu lecet. Henteu lecet mah buronganan engke neneangan obat merah. Atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu. Heueuh di sorga mah naek nya capek datang ke gunung tanggap brudak datang ke handap seri lecet capek kenek deui ka gunung dicekel boyeunana karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu diarep edeuh tah budak. Aduh, Haji Pendi di Arab nyelengit nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah cek nya aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae cek nya senangan ieu aing udah tebar kos kitu pan gaceng ongkopan aduh pasti beres ya. Ada, bandingan iya bae cak aja banding neuleuh di neraka aing lah. Tapi kebal-kebal kan teu betah. Teu betah, neuleuh nu seur nu ceurik anu macem-macem. Ieu deui pemandangan kos kieu jasa. Balik deui ka sorga. Ieu deui. Di luhur jana. Dibere nginum henteu, dibere nanaon henteu. Di luhur we teh mah. Ashabul A'raf. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli sorga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama. Waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deung lil kafirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman hararideng beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae arasub Islam nu manta kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak
negara-negara Islam. Ternyata di negaranya iloban masuk Islam. Lawan Allah Gusti. Maha segala-gala Gusti Allah. Anu kira-kira teu mungkin asup Islam, bahkan asup Islam. Anak pendeta sabarahan masuk Islam kuari. Lain lalagaan ieu mah. Ditutupi ku Amerika. Lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam, bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid kunyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Itu lah hidayah dokos gitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah, ieu surga, ieu neraka, ieu ahli surga, ieu ahli neraka. Kunaon ieu bisimahum ayat tanda, ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeut heran. Siwadul wujuh lil kafirin. Kafir mah heureurideung. Kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di neraka. Nyana di luhur Arab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu. Kumaha teh ketika jalan neuleuh ahli surga? Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga. Wahai ahli surga, yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji, pokona mah kieu bae ku ari assalamun alaikum, kasalamatan Allah, kasejahteraan Allah, keamanan Allah. Muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge, memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati. Salamun alaikum, tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wahai dadah Arab dadah ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha, padahal banyana teu asup ka sorga. Encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un, nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab, ketika neuleuh ahli sorga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum. Bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna, bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa ada cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum. Gandeng cek malaikat gorbong. Aduh, malaikat ge gajagan. Nyana capeun. Nuk brol we ka ditu. Laka cek malaikat. Cenah asup ka sorga wa hum yatmaun, padahal nyana harayang luar biasa ka sorga.
lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ieu geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek melegat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun Waalaikumsalam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh Janggeus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumil zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin asal neuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan bener lu keur ieu mah kasep teh nyananya. Iya, itu Jos Bus tuh. Wih, bener. Itu si Tongeng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu taekwondo. Wow, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos, nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener. Tuh si Cinglu. Wah, bener si Cinglu. Jangan disebutkeun. Pokona mah nu nyana wau ku jana digerokeun. Sageus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong maagnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan haha horenganan maagna hei gubernur
jabatan mana horeng mangpatam maagnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia dia gagejeg bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyalon anak haji geus teu kadenge sorana ge nya geus haji kapanasan panenna haji yo dengekeun ku sia magnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nuku maneh di alam harta nuku maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan ma'agnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang saya penipu nya nah ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 doh bakari nek naon teu diomong ka dia dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ti aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho ma'agnaankum mana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta duku maneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nuku maneh dipake ka bangga-bangga nuku maneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu nya ka sorga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu kayak gitu atuh cek si epet teh sia ge can ka sorga main adi omongnya na di luhur ieu di handap kecuali sia ka sorga jadi encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang kan ahli Arab atuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui
orang Indonesia ke Indonesia. Nah, bebene aing mananya ya. Lu keur ieu ngahina ka aing. Keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing. Haju nyana mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate. Mana ieu si Sarwiti? Itu tuh. Nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat Sarwiti tah ka ditu. Nu mana tuh Sarwiti tuh. Emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula. Maka dia bawa ke cingjing ceulinan. Cek. Wait. Ini abang. Si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah. Itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono. Mane kabita ku harta. Haji dikawin ke seorang pemborong di kabupaten. Haju mane ku kumpul harta. Nyaho aing geus ya, mobil loba ambalaya, motor ambalaya, sienyen imah dan lain sebagainya. Kuari mana lu dibanggakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing. Rasakeun ku sia ma'agna ankum. Mana mangpaatna? Aju ka Epen kawin jeung saha? Aya ka sorga tante, sarua ka neraka. Sarua kebek. Wah, teu beres si Epen. Jadi kos kitu eta di neraka rame horengan. Masyaallah. Wana ada ikurani, wana ada ashabul Arab rijalan. Ngagero-gero ashabul Arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing, nyaho si itu atasan aing, nyaho si itu bos aing. Masyaallah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang. Urang teh pan rakyat, dan kan pejabat. Presiden urang tuh. Ya kan? Benar. Tok. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah! Dianggol karya ya jadi. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos kitu aing seneb ya. Panas nah, bukan begitu, Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasa nyaho ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg. Macet, ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teu nyahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun Bapak. Wah be, jangan dukung ka Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun. Nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum. Paedan rasakeun, Pak. Nongeng harto.
Masya Allah Karim. Ieu sakadarjang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma agna ankum. Mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endeuh takorub, tadoru, jang haol pan merena 1000. Pan ai meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek. Nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun. Beuh, budak teu kira-kira eta cinta wali 1000. Geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah, ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa. Eta, ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah. Sia kuane usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasihat? Bener. Ojol taneuh nu cokot wae cokotan. Teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai. Henteu, teu mah keur carita doang. Tuh. Ku aing mah usaha ge jang itu. Sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan. Naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq. Kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama. Kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah. Tuh masjid anu nang aing tuh engselna. Siapa kabel engsel dong? Ye, tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu. Jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh. Engsel ngan lawang doang. Tapi ban mun eueuh lawangan kotok embe ararasup. Berkat engsel aing nutup kan. Jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge. Di babok engsel bisa sia. Sugih-sugih ngan engsel doang. Teu kira-kira budak. Oh, masyaallah. Nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab. Ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum. Ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ternyata manfaat jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami. Waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa. Usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara. Ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna ku horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna. Wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga, nu kumaneh teh dimulya-mulya, nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong. Maagnaan sombong ku harta, sombong ku jabatan, sombong ku tahta, sombong ku wanita, sombong ku organisasi, sombong ku partai. Maagnaan manfaat. Masya Allah. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka. Ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka. Keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab. Di luhur eta kitu benteng Arab. Di luhur bentengan Arab teu jaho teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka.
tiba-tiba tala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hudang barang hudang kabeh hudang tara rungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura baraneh kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata. Gerara sumpah ka surga bawa nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nus. Halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun heula pakon gopartu lakum kajeun jakna geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh di papang kudu di sorga. Pen, karena ka dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim, pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah nantak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun. Teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah karim pohara jasa. Tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaulail ladzina aqsamtum wallah